Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala warga sadayana tipayun urang sami-sami manjatkeun puji sidareng syukur ka hadirat Allah Zat anu Maha Ghafur. Salawat rawuh salam mugi-mugi dilimpahkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan alam rupina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah ka kulawargina sinerang para sahabat sadayana. Salajengna ijinkeun simkuring bade ngadungikeun sekelumit firman Allah anu aya kat 14 patarina sareng tema anu simkuring bade didugikeun nyaeta urang hirup di alam dunya tugasna pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati kami nyiptakeun jin sareng manusia hikmahna pikeun ibadah ka kami. Jadi dina ayat ieu jelas pisan ka urang sadayana yen Allah warantos nyiptakeun urang teh sanes pikeun main-main lantung tamuh laku ulun tak tambah seja, tapi memang urang ditugaskeun pikeun ibadah ka anjeunna, ngabdi ka anjeunna. Adapun ibadah-ibadah ka Gusti Allah sakumaha parantos kauninga aya anu secara langsung anu disebut ibadah mahdoh, aya ibadah anu henteu secara langsung melalui pelantaraan manusia makhluk lainna anu disebut ghair mahdoh. Ibadah langsung ka Gusti Allah diantawisna sapertos ngalaksanakeun salat 5 waktu. Anu mana ieu salat 5 waktu teh urang langsung ibadah ka Gusti Allah. Urang takbir Allahu Akbar keur salat nuju salat ngagungkeun Allah yen Allah teh nu Maha Agung. Salajengna urang maos Fatihah atanapi anu wajibna atanapi dianjurkeun maca doa iftitah. Eta teh ibadah langsung ruku sujud tahiyat langsung ka Gusti Allah. Nah, eta ibadah anu secara langsung. Aya oge ibadah anu melalui pelantaran manusia anu teu ibadah secara langsung sapertos naon dicontohan dina rukun Islam zakat. Jadi zakat, infak, sedekah, nulung kanu butuh, nalang kanu sufah, nalang kanu susah, nyangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu labuh. Nah, eta teh mangrupkeun ibadah secara henteu langsung ka Gusti Allah. Kumargi sakitu baik ibadah langsung maupun ibadah henteu langsung urang hayu laksanakeun samampuhna urang. Ulah aya paribasa urang males kana ibadah teh. Aya istilah urang teh kararayeng kana ibadah teh ulah istilah dipaksakeun. Ulah sok ngagugulung hawa nafsu, nuturkeun hawa nafsu sabab ari nafsu mah al amaratu bisu ngajakna kana kagorengan bae. Karena kasayan mah males. Nah, jadi pepeujeuh ibadah urang suang tingkatkeun deui. Komo umur urang geus 40 tahun. Kaditu mah istilah kata orang teh kudu babalik pikir. Kudu babalik pikir urang teh. Da urang teh moal hirup salawasna di alam dunya ieu teh tangtuna orang bakal mulih ka jati mulang ka asal kepo mulih pakandangan. Tangtuna orang kudu moal bekel saloba-lobana sabab orang keur di dunya ge lamun orang keur ngumbara balik ka lambur teh minimal kudu punya ongkos. Kudu boga ongkos, ari ongkos lain saeutik. Zaman kiwari mah lamun urang istilah kata merantau ka hiji daerah anu jauh komo ka luar negeri tangtuna oge ongkosna mahal. Nah,
pesawat mahal, kapal laut murah tapi susah, rada murah setik. Tah jadi urang bakal muli ka jati mulang ka asal teh tangtuna urang bakal urang kudu bawa babawaan anu saloba-lobana keur di jalan maupun engke keur balik keur bakal datang. Sabab urang bakal lila di lembur deui lamun urang geus merantau. Anu ngandung harti urang hirup di alam dunya anu hakikatna kaabirin sabil ibarat jalma anu apa namanya teh musafir eureun sakedeung. Nah, eureun sakedeung kena bakal teruskeun perjalanannya eta anu kakal abadal abidin akhirat, maka urang ti ayeuna kudu ngalobakeun bekel jaraga ibadah ka Gusti Allah. Hayu urang ngalaksanakeun salat lima waktu anu sunnahna badiah qobliyah badiahna urang laksanakeun. Teras dikir-dikir doa-doa ngaos Al-Qur'an sareng sajabina maka urang harus jalankeun, hayu urang laksanakeun, hayu urang tingkatkeun. Paling henteu istiqomahkeun. Kangaranan urang kadang-kadang rajin kana ibadah, kadang-kadang istilah kata mumbul teu kararayang kana ibadah tah urang teh kudu dipaksakeun dina hal ieu mah ulah sok nuturkeun hawa nafsu, karena cek tadi gede bejakeun ari nafsu mah mata kaduhung badan anu katempuhan.